Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrori lafi illiyin. Buku catatan amal atanapi catatan amalna jalma-jalma mukmin anu bener dina imana dicatatkeunana teh dina illiyin. Benten jeung jalma-jalma anu kafir. Jalma-jalma kafir mah amalna teh dicatatkeun dina naon? Dina sijjin. Nah, saur Ibnu Abbas, illiyin teh adalah huwa lauhun min jabarjudatin khodro mu'alakun tahtal arsi. Nu disebat ku illiyin teh adalah loh atanapi papan tina jabarjud anu hejo digantungkeun di hanapeun aras. A'maluhum maktubatun fihi. Amal-amal jalma mukmin, amal-amal mukminin anu bener dina imana eta teh dicatetkeun dina eta illiyin. Saur Ka'ab wa qala Ka'abun wa Qatadah huwa qaimatul arsil yumna. Ieu illiyun teh eta anu ngadeg anu nangtungkeun aras sebelah katuhu cenah illiyun teh. Saur sapari ahlil makna anu disebatkeun illiyun teh adalah uluwun ba'da uluwin, yang artinya anu luhur dina sabada anu luhur. Keur mah naon? Saanggeus di luhur bari saanggeus di luhurna deui. Lah intina mah wallahu a'lam we duka kumaha bentukna naon teh illiyun teh. Teu wajib apal lah, nu penting aya bahwa illiyun teh paragi nyatetkeun amalna mukminin anu bener-bener dina imana.